Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah Sidra Umar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawara-jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Ambo. Eta teh kira-kira. Ah, cenah Tuhan mah ih, lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan, setan ngilib. Sayyidina Umar geus senyum bae. Ah, Tuhan mah ya, usieun-sieun setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Lu kemana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan? Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan tuan ieu. Begitu dekat dia, wow, perabat ka ditu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar cekan. sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya nama. Lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sayyidina Umar dina Bukhari, dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah, langsung dakni. Ka dieu ka abdi keun kos kitu mah geus. Nyingkir tuan, nyingkir. Kayak heula Umar main dakni bae. Kangjeng Nabi. Eta kuna ku harenges-harengesna. Mentek Al-Faruq. Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh, pan teluh teh setan di bawah setan. Bisi kadatsieun kadatangan ku juri, dendeng diunggal lawang. Umar Al-Faruq, setan. Aya merek eta sieun aing. Umpat setan. Umpat misalnya di Imah Haji Pendita aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani. Begitu Haji Pendita kaluar, nah aing sieun ge ka itu ka sia mah di. Ulah keluar kududa. Tetap diintip setan mah kan hebat. Aing sieun ge ka itu cekeun. Tapi keluar awas ya ku aing. Geus diancam bae ku cenah. Keistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur, cik Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kukula dek dilawan ta malaikat. Mana yang macem-macem bae. Lamun masih kana pikiran dan anu ieu tetep kula mah dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener tengah lawan. Bener ente tekan hebat sahabat bakar itu mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sayyidina Abu Bakar. Nah ketika maut Sayyidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sayyidina Abu Bakar ya Kangjeng, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Sayyidina Umar. Tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah. Miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sayyidina Umar Abu Bakar di Sayyidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dina riad
lamun mundur kata kol malah askar orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajen. Nah Sayyidina Umar maot kuburkeun mimpin Sayyidina Ali beres Sayyidina Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu pesieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh doakeun ku Sayyidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sayyidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui aya ngadenge keur jadi atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge hati Sayyidina Ali makan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sayyidina Umar bisa kadeng langsung diuk di Sayyidina Ali bener kadeng begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sayyidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sayyidina Ali di luhur seserian bener ya Masya Allah kari cek malaikat teh itu pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu cicing eta malaikat diteruskan wa man nabiuka cek malaikat iya digigir ta nabi ta digigir aing ngarendeng ngingeana ta cak nu saurang deh emang ieu ieu Umar atuh kunaon ditanya atuh aya jauh Umar mah moal ditanya cak nya jawara ta mah atuh beuteung ngalaleos gae kada ulah ngaleos robah beungeut ulah make beungeut anu mungseunan mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make beungeut nu mana bae ge tapi mukminin ulah make beungeut euy awas ya mun make beungeut tu ieu deui awas wae malaikat lapor Gusti Allah Gusti kok arai mah jelema cak Gusti turunkeun beungeut sia rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kunaon maneh mata daku kunaon make seserian aduh nyata ceknya nate anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek ada dilawan ku kula ternyata kebenaran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin mukminat sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir teu pati sieun jasa tepati serem jasa rada bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum saeutik teh Sayyidina Umar bahara jasa dah batak ayeuna malaikat teh lamun nanya wali teu keras bab ingat ancaman sino awas ya kowe Sayyidina Umar maka malaikat diancam kira-kira tadi nah iyalah orang cinta ke Kangjeng Nabi cinta ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq cinta ke Sayyidina Umar cinta ke Sayyidina Utsman cinta ke Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema dua anu jawara hiji Sayyidina Umar dua Sayyidina Ali piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana neuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae urang mapan ngemblok pedagang ya
ngitung deui beres teh buruk mah nu buruk mah panas dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu muter Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah asal geus aya di leuweungnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah ribuan onta ketika perang ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar komo ka hareupna dipicen ke mana jelema kuat tambah takziranana 40 jadi 80 kuari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok ditakzir di 80 aman negara ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obatan baheula mah sakadar aya magadon ngriayib sakadar sakitu doang tapi kuari mah beuh sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igo mah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igo mah ditiru eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan orang Indonesia paspor bae kuat ka ditiru ijarago nipu orang Indonesia mah bararisaan mau obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal anu palsu nah asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus timimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia urang keliru di dunia mah di akhirat mah moal di akhirat ku malaikat ditinggali sok memilu ka ditu kiai pan kula kiai lain ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah ya Allah ya Rabbi ialah cerita Sayyidina Umar maka dicatatlah dina fikih had jelema merdeka syaribul khamri adalah 80 jilidan abid 40 jilidan nah eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek tuh benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu dua teu meunang ka kitu buka aurat nomor katilu teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang-jarang teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu nah karena itu tangis bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca anu dibaca nangan sabaris ai
ngacona mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos tutup asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing ge garusak salat aing sia nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas jumah atau meme jumah tos ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah ndek kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib barang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu dula-dula pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan nya salat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa atuh nu digigireun ngantep deui hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang ya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan nya salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih tangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan geus aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahoan bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidung ngetan kul tarjamah nu dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku sora sia aduh masya Allah poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat
poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mamana. Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam 1 ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mamana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae aja kelantas bae-bae urang. 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae. Nah ieu poe Jumat lain lalagaan sebut daga sayyidul ayyam rajana poe Jumat mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan tah sabada azan di dinya waktu ijabah cek sakaol sabada salat sunah begitu azan langsung salat tas setelah salat subuh cek sakaol mah memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti, mobil. Teu parugu. Ulah di embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah ka hiji diuk tah di jero diuk dirinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakan salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam 1. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys dibere langsung asal orang pas di waktu eta guys Masya Allah ngan modelna eta okos Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaan malam ganjil padahal mah teu kitu kebiasaan malam lilikuran padahal teu kitu bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aya Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibenta-benta ke kieu asa di mana gitu. Tunduh. Tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu. Poe Jumat. Yes, nomor 1 poe Jumat. Nomor kedua Yaumu Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah Allah
ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cek Gusti Allah, ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan gubron. Deuleu kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok, dengan penuh karudinan. Poean arpah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh lu make jas, eueuh lu make dasi, teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi. Eueuh nu make endeu ka arpah asup ka salon teh aya. Eueuh, Tah dek apel ka salon mah. kalau mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak, bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal, nyana daratang ka arpah, aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotokna. Tuh menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleu Gusti. Aki-aki deuleu dararata. Hayang nyaosnya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia, coba malaikat aneh tante, lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah, ku goblok-goblokna bupati, ku goblok-goblokna presiden. Tuh anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah begitu, di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geura ge. Hajuat Abul Abdan, isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah, ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Urang ngaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus. Ya kieu bae geus set. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran bahan kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neulegetihna. Tapi Allah mandele teh takwana, la yanallallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing mah nilai nu ku aing katarima
takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseur getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara ya. Iyalah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat Coba tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Samarupa teh ditongton ku malaikat. Malaikat tongton kieu. Ya Allah, mana coba situ. Pan situ mah duit loba ge teh Coba situ. Cet tuh. Malaikat, itu tuh. Itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah geus bukakeun lawang sorga. Bukakeun lawang sorga, dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Yang celengan berarti namun kuari datang ke lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak kabeli kitu embe Garut. Bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ke lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Geus kuari mah lamun jadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro meunang 1 juta. Kadang-kadang babaturan mah nuhunnya. Sial da babaturan. Emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh. Atuh biasa tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah, ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah, saya mah ridho. Sial tuh tukang ojek, masya Allah geus mah deui teu puguh karuh eueuh logak naon direm gut karasa yang nyenud gak dia. Tukang ojek di bareres 2, 3, 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot
Jumat yaum arfah lebaran haji jeung lebaran Fitri poe nu opat eta mah lain sambarang. Nah eta teh Sidina Umar teh di mana eta meunangna pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata ulah acak-acakan mah khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh. Mun henteu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco. Aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah, kudu aya sholawat, kudu aya Quran, kudu aya wasiat, kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa eta teu sah salat kabeh. Dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna. Teu diuk teu sah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula. Diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing ge garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Oh, ceramah sadekna nya da tekan budak ngebudak geus tah. Cenah nu ngadengikeun atuh karasa ku sia, berarti sia teu dipake karasa. Ieu mah keur salat, ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat, ieu kan anu ngadengikeun age teu meunang teu ngadengikeun. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam. Wa ma yatakallam fala faqad lagu. Wa man lagu fala jum'atalah. Deuk kumaha coba? Di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat waman lago pala Jumat lah teu boga Jumat sia teu sah ye atuh mah khatib berang lalagaan bila perlu main coklat di dieu ye atuh khatib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu nu pinter. Oh ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh ge dikarubah ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir. Nah iya ke khutbah gak ganti sholat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengikeun teu meunang nundutan aya sholat nundutan
Imam geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya mah khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui harupa imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan nya ada salat kumaha nya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih teangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala caritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah keun dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah. Nah tarjamakeun terus ayat terjemahkeun wasiat terjemahkeun aya ditarjamakeun mah peuteuna naon narjamakeun usikum iya ya bitaqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hai manusia ditatak lah turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia takwi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib anu bener ulah main tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhannas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum parat orang-orang kadinya da ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ay ceramah maki pudoli acak-acakan los kita walain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh iya kau bagian setepati ya Allah ya Rabbi Karim kan ada perubahan-perubahannya nama daerah ada perubahan sih atau bencana kadangnya aku orang kutub berapa nih coba ge jadi bayar ngomong ke aku tuh berapa di kos gitu iya khutbah berarti ganti soal sing hade guys hati-hati degekeun kurang perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia itu nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke sholat nunjuk wa man lago fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah jum'ana sia eta cakang jeung nabi sok dibaca kurang idza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atalah orang beungeut sia anu teu bujuma ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tuh urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'ala al-minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar pada cacakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lago berarti heureuy lalagaan
Melago pada Jumat lah cak Kangjeng Nabi jadi berlagan berarti itu sah Jumat tah abeh tenget orang besi sholat di lembur orang terjemahanana ngaco orang negor teu bisa pindah salametkeun awak orang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan sholat ieu mah lain ceramah ieu mah lain madak kula pernah di Garut pajubah terus di Bandung sholat Jumat milu begitu sholat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur nah zuhuran sholat salametkeun sholat waduh bahaya pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set pa Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dieu dekat Banten mampir ka dieu pa Jumat hayang pa Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nya ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco di atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan bae tanya pan mun ngaji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji papan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut bae di dinya ayo salametkeun si gade urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye ieu salat Jumatna cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun sulusia koy sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan gepeng bisa mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tulungan dia aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing hendak kumaha coba ketika hiji manusia hiji umat di negara kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah umatna dirinya terpercaya karena nabi tersebut inkar ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir penderitaan gering diberi ku Gusti Allah teh paila datang ka es timbul penyakit maksud Allah gitu teh supaya berpikir manusia la'allahum yatatarra'un la'allahum yadurra'un diberi susah ku Gusti Allah diberi garing manusia maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah nurut ka Rasul nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah DPDP supaya tunduk supaya ngarendahkeun diri anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala eta umat nu baheula teh kitu teh heula tah eta teh sebagai contoh nu baheula cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad datang ke sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna kayak diberi susah diberi garing maksudnya supaya iman ke Allah Indonesia baheula
baheula teh di zaman kitu Belanda urang nu nyaritakeun di zaman Belanda dongeng-dongeng bapak urang baheula emak urang baheula ngeunahna cente lantaran eueuh roti boborosan kunyana dicabut geus maboros pare geus maboros kalapa boros panon pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung di teangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya tetanggana nu nurutan fajar suag kunyana hareng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya diberes susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yaknyana loba dahar kuari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah tidak nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos kaditu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu mas pokona duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu gerde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari bae kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan ge kayak kaharti kakabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula mana kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jangnya nanti pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceun nginehin biasa guys pokoknya malah kalau mendak ibadah baik guys doakeun ge padahal tadi doakeun ge wae sugih sebelum ini keur cerita perjalanan ieu cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kedua minggu datang deh wow gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopeh ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong yang bisa ngazakat berarti yang sugih kan yang bisa ngazakat karena kualitas itu bisa ngazakat lain yang sugih teuing kumaha yang bisa ngazakat yang nyaho ibadah zakat siang ngomong pinteran teh tah
berarti yang sugih ya. Doakeun lagi cenah maju. Guys, sebulan sekali datang, sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah. Nuka hiji maju, nuka dua maju, blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Ligo begal, kiai hampura tuh bisa kadieu bulan-bulan kemarin mah. Gua ada sibuk masalah sih. Ieu mah doana mah geus kiai set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang. Assalamualaikum masalah. Aduh kiai gua kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya nah tuh gak masalah. Beli mobil plang nggak teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam. Sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu lah keur ngalamun mah sholat ngana ge ke henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berat ke dunia tuh ngaranna datang deh kiai mangga Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai benaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang gua ledek mondok bae macem-macem sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sok didongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang Barat tahun 10 tahun gula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing mah pake kokoset bae tuh Gus ya. Teu meunang teh kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu mah cerita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu mah keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang ka kiai kajian nih mah cerita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh keur susah mah jelema deket ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deket ka Allah hebat jasa carang jelema deket ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya didinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut kees tadi mah Mitoha doana kiai geus di Mitoha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam Mitoha teu ka imam Mitoha ambruk ka imam Mitoha deui masuk ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun maju na teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu keur carita masalah itu masalah nyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah tah ka Allah tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran nyana teh urusan dunia Masya Allah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senam susah deui datang deui senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra
tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'un urang we kos kitu kesusah deket ka kiai zarah ke kiai zarah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu koskara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti si kom hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tu geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang bae ku ari lah malah ke salat sunah lah mimiti teh salat sunah terus kabelah dia nak ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos kana ditu tah eta teh teguran ti Gusti Allah tah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya na sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha coba baheula turun nabi ku ari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu
terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupana kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan ku hari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta ku hari mah teu menang 500 acat ya keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tuh nyaho ka ekonomi ka politik tuh nyawa santri mah sebabnya nama jadi wali ka apa menang nyaho wali santri ya tuh tenang bae nya ngitung bae we cenah geus supaya balik Assalamualaikum seuseuh ya padahal mah kolot duh anak aing geus datang deui bae bah dua poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolah ada ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus sesuatu lobong bah da kira ka pondok deui pondok meuli jisam kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya taloba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deh bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan henteu atuh mani nyana salat berjamaah tas berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim bak dak masak beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna Maroko padahal kesang bapak eta tapi juga boga pikiran eta henteu jawabana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek geta pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaseun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga bae coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh buka tuh hate sia bego teh kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah ngere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojero keke tungguan bahasa gede jasa ya cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari segi mere mereka
Masya Allah mantap kurang inget baik kula mau lebih bejakan jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kuari inget baik kuari geus marah naon kuari sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah kuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta tah mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya lah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah kagak emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah kagak sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun saha aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu tuh mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas aja atuh ka sore jadi kumaha tuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad tuh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja malaikat beja Gusti jai aya nu ngotot bae pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mau serongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu teh henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah wau henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya bahaya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek sehat
pugu gering tapi cek dokter sehat. Bapak ini udah pulang aja sehat, pugu gering, bingungnya lagi aing gering dibajar sehat, dokter bodoh. Guys, bukunya lagi geringnya nadu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh. Nah ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih coba. Nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang ka Cadasari aya di dinya teu nu make iket. Ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees ge sakena teh. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan saga bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tunggu paku sok badak kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu caknya nanti apa ieu mah tidak selesai, ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah aya orang hideungan. Kudu mayar ya mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu gara itu aya penyakit itu bener temen eta mah bohong dukun ngaranna nah ieu disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah, nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah, anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makan sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere ta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tinan tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masya Allah pohar anak baradakan jadi loba ta'afau tadi dengan boga anak hiji 2 ku 5 mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus ta'afau bahmur jasa ibu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan teh kod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan
atau tiba lagi derek moyang urang itu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas ya kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah cobanya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa syarra urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan kitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi adatud dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya geus pakunu ada ma antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas tuh mun ngeri orang sing lobakeun istighfar keluarga ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
atubu ilaihi atawa sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabil qul ajibati alayya jamu simun Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae sebagian baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah buat hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilap ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.